Sayaga serta acan diajar hayu orang sasarengan ngadoa di dalam hati di kawitan ngadoa rengse. Turun aten ayeuna Ibu Baris Mario selanya ngecek kehadiran. Anissa Asti Aten Intan ya. Untuk orang sadayana mudah-mudahan Intan tinggal damangnya. Amin. Supados langkung sumanget deui urang sasarengan ngahalangkeun tata krama basa Sunda. Bentena paparikan sareng rarakitan aya tiga sangawas nuhun mangga Nasya. Upami paparikan mah kecap awal ulah pada sana terdengar, tapi upami rarakitan mah kecap awal ulah pada sana teh aya sami nyaeta pada sana hiji sareng kapuluh pada sana kadua sareng kaopat. Nah, dinten ayeuna mah urang masih ngabahas ngeunaan wangun sisindiran nanging wangun anu katilu sanes paparikan sanes rarakitan tapi wawang salah. Kompetensi dasarna dina 3.2 menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan sisindiran. Terus tujuan pembelajaranna melalui metode problem based learning dengan media kartu puzzle diharapkan peserta didik mampu 1. Mengategorikan jenis sisindiran berdasarkan bentuk dan isinya dengan tepat. Yang kedua, menyusun kalimat acak pada sisindiran sesuai dengan kaidah-kaidahnya dengan tepat. Tadi penilaian hidup salami diajar baris dinilai sikap nate keaktifan, disiplin, tanggung jawab nalika ngerjakeun tugas dinilai kudu. Lajeng nu kaduana nilai pengetahuan aya penugasan teh dina LKPD nyata nyusun puzzle tea sisindiran anu kaduana tes tulisna teh dina puisi. Kakak-kakakna 7 genep tapi aku udah nyawe kenging 70 genep mah tangtos urang kada langkung di 70 genep eta mah batas minimal ya. Ayeuna kurang sasarengan sakseni ngabandungan video wawancara. Tebak ya terus main bal mau Bandung tos nasib kedak paturai naon sok. Aduh naonnya gampang eta mah naon Persib ya hiji deui sampai di keretan ipis ditampik ge pantes bae naon sok. Iritik eta mah. Ya bener. Masar kana video anu parantos di Bandungan nu hideuk sadayana aya patarosan teu. Nuhun mangga Nadir. Ibu eta mah katalu cina. Naon hubunganna sareng dari sisindiran hidup ayeuna? Halusnya nu tadi teh salami sareng tata ucina. Tebak-tebakan naon cenah hubunganana oke dibahas. Aya nu bade nganalisis heula teu ngadugikeun pamadegana. Pras, mangga. Rabi maku upami ayeuna teh masih ngabahas kakawis sisindiran. Berarti tina video anu nembe diputer teh masih aya hubunganna sama sisindiran ya, Bu? Halus, Pras, saya pisan. Cobi, ieu ibu dipidangkeun ye urang sasarengan tebak. Pan ieu teh hampir sami sareng tata rucina. Bantai Ices pabrik susu ali mun disapirakeun naon? Sapi. Sapi, leres aten. Nah, saya
eta urang nyusun kartu puzzle. Ieu di dieu anu kahiji aya LKPD na, anu kadua aya kartu puzzle na, sareng aya lemna di dieu. Urang dibagikeun. Nya mangga ke kelompok hiji, katanya mau banyak kartu puzzle na, kelompok 2 pun tadi ka kelompok keluarga. Kami tos siap ibu di etang ugi katilu, saatos etangan katilu. Dibuka keras disusun. Hiji, 2, 3, mangga dicobitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring saparakanca di kelompok 4 bade ngadugikeun hasil LKPD nyusun puzzle. Sindiran anu kahiji. Udah kadek ngerti iris. Ngalah jengkol jeung salada. Dangdak dengdek ngerik halis. Hasilna jengkol sa. Sami ieu teh bangunan teh paparikan. Sareng besina naon sok? Naon? Sebetulnya naon? Iya, nu katilu mah bawang salah gitu, bawang salah. Terbaknya, terbak. Sok disebutkeun. Ruhat jeung sabakawon. Hoyong ceras sasarna naon sok? Lu bari arang. Leres. Saatos ku ibu naon teh dipeunteun nilaina kalau anu kenging 100 teh anu leresnya susunanana leres, wangunna leres, eusina leres nyaeta aya di kelompok hiji kenging 100. Leresnya keras aya oge tadi kelompokna ate nyaeta kelompok 4. Ya tadi ibu kata dipisah ku cara ate kelompok 4 ngadugikeun si sindiranana nya janten komunikatif. Saya pisan ate luar biasa. Ayeuna aya nu bade ditaroskeun heula perkawis materi si sindiran, nganalisis si sindiran. Abdi mah Bu bari evaluasi kegiatan ieu. Mangga. Jadi sesahna teh dina nangtukeun nu mana cantang, nu mana isi, janten supaya wae. Mung di menit-menit terakhir aya trikna Bu. Kumaha ate trikna teh? Kapanan ibu teh atos ngadugikeun nu mana tentang nulis sindiran. Ya, minggu kamari nyeternya. Pami anu pada lisan kahiji sareng katilu mah huruf awal nanti di awalan huruf kapital sareng akhirna ngangge koma. Tah anu kadua sareng kaopat mah ngangge huruf alif mimitina sareng di akhirna ku titik. Nah janten kitu. Sip, hatur nuhun saya anu dibikikeun ku ate. Tah ayeuna urang ngadamel kacindekan sasarengan ya. Aya nu bade ngabikikeun kacindekan atau nanti kesimpulan. Conclusion. Mangga Ulfani. Janten sisi sindiran teh upamina masa kana wangunna aya
nulis atanapi nyusun sisindiran. Kami tadi mangan ukur ngaraskeikeun ukurnya. Tina naon teh puzzle tak engke mah urang ada mau nyalira. Urang nyusun nyalira janten hiji wangun tempas sindir atau berbalas bahasa Indonesia. Kitu panginten anu tiasa didugikeun ku ibu hatur nuhun satracan dipungkas hayu urang tutup heula kudu mangga dipimpin ku Aten. Saya gak sabar diajar, hayu urang ngaduan sorangan, ngaduan boleh pakai pagawitan, ngaduan remsek. Kegiatan di ayeuna ku ibu dipungkas hatur nuhun, hapunten ibu masih seueur kakirangan kalepatanana, mudah-mudahan engke dina mingguan payud urang tiasa sumpinya sadayana anu kedamang mudah-mudahan enggal damang supados mingguan payud urang tiasa lengkap biasa rempeg deui sadayana. Hatur nuhun.